Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واعلموا
anhu wa antum tasma'un wa la takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un inna syarrad dawabi indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Ya ayyuhalladzina eling-eling jalma-jalma dikaro lu baca ngadenge make ayu baik ayu teh hana hatambe kalingan lupa-lupa ini jelema anu iman mana baik loba malawi sehingga dikero bakia terus sifatna umum pokoknya jalma anu iman mana baik make hatambe teh apa kali-kali jalma-jalma satu lupa teh ya ayyuhalladzina eling-eling jalma-jalma amanu anu iman alladzina ati'u kudu taat kudu nurut alajeun kabeh Allah ka Gusti Allah nurut ka Gusti Allah wa rasulahu jeung utusan Gusti Allah wala tawallaw wala tu'ridu ulah malenos ulah ngabalir alajeun kabeh anu dawati Gusti Allah kunaon ngabalir ka Gusti Allah bi mukhalafati amri kudu layaan parentah Gusti eta teh ngaranna teh mengkol di Gusti Allah ada ari lamri tasdid ulah make guna kan ari musyaddad teh ai huruf nu ditasdid teh ngaranna teh musyaddad ari musyaddad teh aya anu guna sebut musyaddad guna musyaddadahnya aya anu musyaddad we guna ari musyaddad anu guna disebut guna musyaddadah huruf aya dua nun jeung mim dan dua salian ti mim jeung nun di mana-mana di tasdid itu goer guna temenang wala tawallaw langsungnya wala tawallaw ya, jadi temenang wala tawallaw anhu masih ulah melengos aranjeun kabeh anu ti Gusti Allah ku nyulayaan parentah Gusti wa antum bari ari aranjeun kabeh tasma'un ngadenge aranjeun kabeh ngadenge kana Quran ngadenge kana mawaid pituturnya ngadenge kana hadis ngadenge kana pengajian jadi sampaikan wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un wala
wala takunu jeung ulah aya ulah bukti aranjeun kabeh eta kallazina siga jalma-jalma qalu anu ngomong ieu lazina pokona teh samina nya kami ngadengi wa kali ari lazina sabenerna eta layas mauna teu ngadengi sama tadabur berarti hati tentang dengi tadabur itunya jeung ngadengi itiat ngalap pitutur kahade ulah jadi jelema nu siga jelema ngomong na ngadenge tapi teu ngadenge atunya saha kitu al munafik ulah jalma munafik kade ulah jadi jelema seperti jalma munafik siga oge ulah komo lamun jadi jelema munafik eta jelema munafik teh ai ngomongna nya kulit ngadenge kana pitutur tapi anggar bae. Dia omongan mohon bae bae gitu le. Ya munafik ulah siga jelema munafik itu nya ulah siga jelema munafik. Komo lamun jadi jelema munafik. Siga oge ulah kumaha jelema munafik eta qalu samina wa hum la yasma'un. Ya mohon tapi anggar bae. Itu sesuai dengan omongan berarti ya. Ulah darakatin mohon itu. Ulah nyembah ka Gusti Allah ai hareup mohon sih kan tapi anggar bae. Inna syarrad dawabi 'indallahi as-sunnah. Inna syarrad dawabi saestuna arisa kuloina anu ngarayak di alam dunia dia intinya ingdari munggu Gusti Allah ta asumu intinya anu budeg kemudian an samil hakim budeg tina teu bisa ngadenge kana perkara hak al anu pireuk tinanan anu nukti bihi teu bisa ngomongkeun perkara hak. Jadi di kahadean teu kadenge datang ka dina ceuli bae teu kana hate eta teh mun kahadean teu bisa ngomong. Alladzina nyatana jalma-jalma la yaqiluna anu teu mikir ilatina kana perkara kitu teu boga akal teu nakal. Jadi ngan datang ka ceuli teu asup kana pikiran perkara hak. Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Ieu teh naha geuning budeg tina perkara hak, naha geuning pireuk tina perkara hak teu kadenge terus teu bisa ngomong kana perkara hak. Walau alima tah teh kabeh geus kauningan Gusti Allah teh dalam didengekeun ge moal aya manfaatna. Walau alima lamun mau dengar sa'allahu sallallahu ta'ala fihim di jalma munafik atau di nyalah gitu di jalma-jalma antara teh ingat jawab teh ya di jalma munafik khairun kana alus solahan tegasna kana kaalusan bisa ma'il hakiku ngadengi perkara la asma'ahum yakin bakal merengadengi Gusti Allah hum kaita ladina sama tafahum kalan angenge paham itu nanda da geus kauningan Gusti Allah moal jadi kaalusan gitunya moal jadi kaalusan jadi geus pe teu diasupkeun kana pikiranna di Gusti Allah mun aya perkara hak malewat kana ceuli teh itu ngadatang kana ceuli teh cek istilahnya teh asup tidak ceuli katu kalau tidak ceuli kenca bangblas banyak bangblas
dalam kira-kira pi alusan mah Gusti Allah kesangkeun dina akal teh. Anda ieu mah teh yang geus 11 kan. Walau asma'ahum la tawallaw wa hum muridun. Ieu mah walau asma'a lamun mah meredenge Gusti Allah hum ka eta ladina ieu mah fardon dikira-kirakeun. Pana ieu mah wa qad alimaan la khaira fihi da geus aya dina panguningan Gusti Allah eueuh hadena maka teu dibere denge kalam hati. Ieu mah ngalamun itunya lamun ku Gusti Allah dilewatkeun kana ceulik atuh teh disangsangkeun dina pikiranana nya dina otakna angger bae lah tamarau yakin bakal melengos eta jelema anu daun dina perkara wa hum itu. Jadi melengos dina narima perkara inadan wujudan teu narima pokona nama eta lamun diberengantikeun oge nya diberengantikeun oge da moal aya hade jadi geus tah diliwatkeun bae ku Gusti Allah. Ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi walir rasuli. Ya ayyuhallazina eling jelma-jelma amanu anu ariman iladzina istajibu kudu ibadanan arajeun kabeh lillahi ka Gusti Allah walir rasuli di kautusan muslim. Kumaha cara menyembadanan Gusti Allah jeung Rasulullah bit taati ku taat ka Gusti Allah taat ka Rasul nurut taat naon taat nurut ceuk Gusti Allah miang ceuk Gusti Allah eureun itu nya tak cek mah ulah lempang dina hayang ya ulah miang dina hayang ulah eureun dina embung tapi miang lempang teh kudu dina kudu ceuk Gusti Allah kudu leutak walaupun hate embung ulah eureun dina embung nya lamun urang embung nya urang embung walaupun urang embung tapi ku Gusti Allah kita miang mah leutak nyaleupan jadi ulah lempang dina hayang ulah eureun dina embung lempang teh lempang dina kudu eureun dina ulah lamun ceuk Gusti Allah ulah sok sanajan hayang kudu eureun diulah salempang-lempangna ulah eureun saeureun-eureunna meureun. Ceuk Gusti Allah maju walaupun urang maju gak lempang ulah dina hayang tapi dina kudu lempang eureunna ulah dina embung tapi dina ulah lamun ceuk Gusti Allah ulah sok sanajan urang hayang kudu eureun tuh nya ta istajibu lillahi wa lirrasuli geura nyumpadanan ka Gusti Allah kumaha carana bi taati taat ka Gusti ceuk Gusti Allah maju ceuk Gusti Allah ceuk Gusti Allah ngidul nya ngidul ceuk Gusti Allah ngaler itulah ceuk Gusti Allah tah ngidul kalah ka ngaler tolak belakang ila da'a di mana-mana ngajak pada ngundang Gusti Allah kum ka arajeun kabeh lima kana perkara yudi anu ngahirupkeun di perkara kum ka arajeun kabeh itu di mana-mana diajak di mana-mana diundang ku Gusti Allah kana perkara anu bisa ngahirupkeun arajeun kabeh naon ngahirupkeun min amrin din tidak urusan agama sabab di'annahu sababul hayati al-abadiyati sabab amruddin urusan agama itu jadi sabab kehidupan abadi. Di mana-mana diajak ku Gusti Allah karena perkaraan jadi sabab karena hirup karena sabab jadi asbab karena kehidupan arannya kabeh. Naon asbab kehidupan urusan agama. Di mana-mana ku Gusti Allah diajak nguruskeun agama, make agama teh pakeun nya.
pakai lain syarat timimiti bentar tak kabeh deui kabeh diatur ku agama. Nah, sok supadanan turutkeun taat daya aturan di Gusti Allah. Turutkeun wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Wa'lamu jeung kudu ingat aranjeun kabeh kudu apal kudu yakin aranjeun kabeh annallaha kana saestuna Gusti Allah eta yahulu teh ngahalangan Gusti Allah bainal mar'i antara manusia wa qalbi jeung hatena manusia ala yastati wa an ila bi iradatina jelema jeung hatena teh henteu ngahiji dina hakikatna walaupun dina badanna ngahiji tapi dihalangan ku Gusti Allah tah halangna eta teh aya filter aya halang gitunya eta teh kumaha Gusti Allah bisa matching bisa henteu nyala ku Gusti Allah di irodah iman ku Gusti Allah di irodah kubur hati wa annahu ilaihi tusyarun wa anu jeung saestuna kalakuan nanya ilaihi man sakur ka Gusti Allah tusyarun bakal dikumpulkeun aranjeun kabeh jeung ka hate kabeh oge moal ka mana pasti ka Gusti Allah dikumpulkeun teu lain lepas sehingga bakal dibalas Gusti Allah, bakal diperhitungkeun, bakal dipertanggungjawabkeun kabeh amal nalika keur hijrah teh. Moal aya lolos, moal bisa nyukur moal. Nya, ajeun teh paehna dihakan mau, anggar bae asup ka alam kubur. Gitu nya. Mun masuk